Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Wilujeng enjing barudak. Kumaha Enjing, sarehat Pak. sadayana? Sehat, Alhamdulillah Pak. sehat. Sehat. Itu Pak. Jag. Tapi katawis nama Sehat ninggal bari jeung Kang batuk Dede cucu mah. teh rada nguyum. Oh, Bu Cucu ge cucu oge batuk. Aduh. Tah nya barudak sok sanajan urang teh tos diajar tatap muka, patepang rarai, paamprok jonghok, pagiling gisik, silih eledan, silih oconan. Tapi tetap urang teh kedah ngajaga protokol kesehatan. Leres Pak. Aduh. Komodi ayeuna mah usum bijihnya, usum hujan. Kariris Pak. Babari pisan ka terap kasakit tuh. Rupina mah Dede Duska oge nuju teu sehatnya. Rada kirang. Katawisna mah Kirang raraos Pak. Aduh. kedah ngajaga kesehatan supaya Alasan orang unggul Dede mah. tetap biasa diajar gitu. Urang lajengkeun sate acana tah katawis nama tadi teh Kang Asjo nu paling saragep teh nu datang ngawitan mangga kanggo Asjo supados mimpin heula doa. Siap. Setacan kawitan rerencan sadayana urang sami-sami ngadoa. Ngadoa kawitan. Rengse. Atur nuhun Asjo. Ya, nu sanesna oge sing sargep nya, sing sargep datang paheula-heula ka kelas gitu. Urang lajengkeun kamari ku Bapak tos diparentahkeun sate acan minggon kamari. Non piwarang ngarangkum mohon. Piwarang ngarangkum warta anu aya dina e-learning teh. Tah. Cung sanu tos ngarangkum. Atanapi maca weh ieu mah maca weh. Maca. Dadang Pak, dadang. Pak, si Gus teh di dieu Pak. Si Gusniawan teh di dieu ka mana keluar Pak. Oh, Gusniawan keluar. Nuhun. Kabur sigana. Kabur. Cobi Pak ku Bapak. Nah, Tadi absen Pak nya. Acan di absen mohon acan di absen atuh nuhun. Kang Gusniawan kabur terasa hadir nu teu hadir teh. Tadi mah aya apa nama teu aya Gusniawan teh suka ka mana. Oh, berarti Gusniawan hungkulnya, Gusniawan hungkul. Nah, Cucu ayahnya. Mohon teh cucu aya. Nu sanesna mah ayahnya tinggal nama mung Gusniawan hungkul. Urang lajengkeun tah. Kumaha tah? Naon tah dang tah? Naon hari pengertian warta teh naon tah pengertian warta? Nah, berarti kan tenyerat kan ku Bapak tos di piwarang. Cobi cucu naon ari warta teh cu. Cucu mah warta teh berita. Nah, leres berita. Ai saur Deni kumaha tah warta teh? Saur abi mah lamun dengan di TV teh warta hiji kejadian anu dilaporkeun ku atau diinformasikeun ku jelema sejen gitu. Mohon leres jadi hiji kejadian anu dilaporkeun ku jelema sejen atanapi bewara teh. Mohon. Atanapi warta teh nyaeta katerangan atawa kejadian anu anyar keneh. Eta warta contohna anu kamari aya gempa di Cirebon eta warta. Cianjur Pak. Di Cianjur, Cirebon di Cianjur. Terus unsur-unsur warta naon tah? Unsur warta Asjo manawi Warta mah fakta Pak, kejadian anu bener-bener kejadian. Warta teh mohon unsurna warta. Hatur nuhun Asjo. Terus aya deui nu bade ngajawab ngawalar. Unsur warta mah Pak
biasana pan naon di mana iraha kumaha saha pan etanya pemitel patukan Muhun. Nah, kalimat Nah, eta tanya unsur meureun. 5W 1H 5W eta hiji unsur ahama H. unsur warta mah eta muhun. Jadi Pami anu Pak kajadiana Kang Asjo mah tadi mah eta mah naon syarat warta. Eusi Lima. warnanya 5W 1H juga bahasa Inggris wae deh. Gaya. Atuh pun baik tuku Saidin Naon, atuh Cuk? tuh. Oh, telepat asli oge telepat eta laras pisan warta teh fakta. Jadi unsur W5H teh eta teh mangrupa fakta nu kudu nyampak dina warta. Sabab ari warta mah Bapak ukumaha upami dina warta teu nyumpeunan unsur 5W hiji H jadi warta teh sebutna atau jadi arta. eta mah disebutna jadi hoax. Jadi hoax, berita palsu teh berita anu henteu nyata. Kadenya Gosip Deni mah. Mun kada ieu mah Bapak mah ngawanti-wanti boh bilih ayeuna nyebarkeun berita hoax, tah eta teh salesna pelanggaran anu tiasa dijerat kana hukum pidana. Samodel anu kajadian nu ka tukang misalkeun anu orai koneng teh tah nu orai koneng dibawa ke orai koneng. Naon tah kajadian naon aya nu beritakeun cenah. Koneng di Cadas Pangeran apa nya? Di Cadas Pangeran muhun. Ciana. Kang Yana eta mah Pak Oh, anu etanya anu salaki kabur teh nya. orai korod sama Pak. Pan eta Suami teh istri. Wah. mohon eta teh berita hoax, berita anu henteu nyata. Saurna mah leungit di Cadas Pangeran tapi malihan aya di bumi nu sanes. Nah, gitu. Jadi eta tekengengnya baru tekengeng dicontohan Salingkuh. Mohon berita hoax. Nah, dina materi ieu Bapak baris ngabikeun pentingna ieu materi. Naon pentingna? Pikeun kahirupan. Nah, boh bilih hidup panginten hiji waktu hoyong jadi penyiar berita. Wah, jadi terkenal kan penyiar berita seueur. Sapertos Jeremy Teti seueur penyiar-penyiar warta atawa anu dinu bola oge seueur. Anu kasohor. Bungkus Pak, bungkus. Nah, bungkus eta penyiar warta bola atau host bola anu kawentarnya dugi ka ayeuna. Nah, tuna hidup sing saregep dina pangajaran warta. Tah ayeuna dina pangajaran ieu ku Bapa baris dibagi kana sabab sakelompoknya. Ieu teh Dadang, Cucu, Asep, Johan kana kelompok hiji sareng Siapa? Kurniawan, Elis, rencangana kelompok 2. Tah, urang lajengkeun kana materi. Tah, dia Bapak bade medar media warta. Media warta teh aya media cetak, aya media elektronik. Media cetak mah contohna koran, majalah, tabloid jeung sajabina. Terus media elektronik mah TV, radio jeung media online. Nah, ieu aya salah sahiji contoh warta. Contoh warta dina media elektronik, tapi engke ku Bapak baris ditampilkeun contoh dina media cetakna nya. Kenging naros, Pak. Mohon mangga sateueur. Naon bedana eta tabloid jeung majalah, Pak? Asas sugan teh sami. Ali salaresna mah sami-sami keneh etangan eusina anu ngabedakeun. Pami tabloid mah eusi wartana rupa-rupa khusus model carita bobo eta tabloid. Terus ari majalah mah model mangle eta di dinyana kalebat
teu museur kana carita khusus sa model tabloidnya. Tabloid bobo kan kantos urang teh waktu alit pernah macaan tabloid bobo. Kan eusina mangrupa carita-carita tah sementawis ari majalah mah eusina aya carpon langkung umum aya oge warta kan aya oge hasil karya nu sanesna beda deui sareng koran ari koran mah khusus warta khusus bewara eta nu ngabentenkeun jadi ari tabloid mah khusus carita na leuwih muser hari majalah mah caritana eusina leuwih jembar aya rupa-rupa tah kitu. Urang lajengkeun hidup ayeuna urang nonton warta ieu warta ku bapa di candak anu dinten kamari tanggal 30. Akeun dugikan tilu asa kocepat pisan ya kitunya di tahun 2018 jol ayeuna tere 2023 deui kitunya. Nuhun tangtos namung sasasi deui tapi biasana di penghujung tahun teh geuning sok aya bencana kitunya. Ieu nu kudu diantisipasi ku urang sadayana kitu Kang Tegar. Laras pisan upami kamari di Cianjur urang dugi ka ayeuna kitunya pencarian korban masih kene dilaksanakeun dugi ka dinten ayeuna berarti dinten ka-8 pasca gempa. Kita tim SAR, tim BPBD masih milarian santeuna tilu. Tah. Tos katawis? Mohon Pak, mohon. Tah. Nu nembe teh ieu disebatna naon dina warta? Tah tampilan di awal kieu teh disebatna Buka. Pening. opening. Gaya opening bubuka ya kudening tah bahasa Sunda. Pami dina biantara mah bubuka. Nah, pami dina warta mah opening atanapi LED. Nyaeta minangka panganteur hiji LED teh Lead meureun Pak bahasa Inggris. Lead. Si Bapak mah lepah Sunda sami. Lead. Mohon lead. Nah, maklum lah, Bapak mah kan orang Sunda asli jadi sesah nyebut bahasa Inggris teh. Nyebat lead teh sesah kayaknya. Oh. Nah, jadi ari bubuka mah dina warta nyaeta panganteur minangka panganteur hiji kajadian, panganteur teras ulang belas korban deui teh ayu anu masih kene teu acan ka pendak. Teras ieu teh masih kene aya jalur-jalur nu masih kene kedah dibuka. Kumargi aya sababaraha wilayah anu teu tiasa diakses ku mobil. Jadi ieu teh kamari tim TNI Angkatan Laut wae dugi ka nyikreuh kitunya ka hiji kawasan anu teu acan beunang ku bantosan ti pamarentah nya ge itu ti para relawan gitu. Janten seueur bantosan-bantosan anu teu acan tiasa kasalurkeun kumargi akses jalan nu katutup teh ku longsor gitu pamirsa. Oge kamari oge aya ti mana kitunya dugi ka naik helikopter si bantosan teh dialung-alungkeun kitu panginten eta mah sapertos angge anda pami endong memberen peupeus nya Kang. Laras pisan ieu teh jadi memang kondisinya sapertos kitu sanes teu sopan kitu nyata ayu tapi kondisinya memang tetiasa orang masihkeun langsung kumargi aksesna hese pisan. Terus ieu teh kamari di media sosial nuju rame oge teh ayu yen ieu teh masyarakat Cianjur menta karelawan yen di pasihan buah sareng sayur kumargi mih wae panginten jadi sanes sungko bosen tapi jadi panginten patuangannya jadi panas gitu. Jadi kalau karelawan urang sadayana kitunya biasa masihkeun ayeuna mah geuning aya beas anu divakum si tempatnya teteh ayu. Jadi langkung kiat puluhan tahun kitunya panginten tiasa dipasihan beas-beas kitu kan kiloan kitunya biasa dipasikeunna tinu beas. Ieu masih kene lead, masih kene opening, acan kanu eusi wartana. Panjangnya atau mau Ya ngobrol. Ayo. Panjang wae teh. Ari nu disebatkeun eusi wartana mah nyaeta ieu teh anu museur kana fakta
fakta 5W hiji H. Jadi fakta anu di lapangan. Kalau warta Ari naon Pak? kumaha? Kalau warta teh naon? Kalawarta teh berita berkala. Jadi beritana bisa 2 dinten sekali, bisa saminggu sekali gitu. Nah, ieu anu museur karena wartana. Nah, jadi hidup sing saregep nitenan ieu warta kumargi ke aya hubunganana sareng pancen nu bakal didugikeun. Nah, eta salah sahijina nyarungsum warta. Kabupaten Majalengka, Jawa Barat sabadakeun aku musibah lini kajadian saminggu anu kaliwat. Maranehna kiwari nempatan hiji imah anu aya di Desa Sukasari Kidul, Kacamatan Argapura. Kiwari maranehna keur aya dina pengawasan pamarentah desa sangkan dicumponan kabutuhan sapopoena. Datangna para korban musibah lini henteu ukur dibagiakeun ku pamarentah desa tapi oge ka warga sabudeureunana sarta ditempatkeun di salah sahiji imah dulurna. Warga sabudeureun geus ngabantuan nyesakeun rezekina keur ngurangan kabang berat eta para korban musibah lini. Tina 17 urang diantarana 7 kapala kulawarga sarta tina eta jumlah teh aya 5 urang barudak kondisi maranehna sehat. Sedangkeun Kades Sukasari Kidul Kacamatan Argapura Ji Sarjiah netelakeun Pemdes geus ngalaksanakeun koordinasi jeung pihak anu aya pakaitna. Maranehna datang ke Kabupaten Majalengka alatan boga kulawarga di Majalengka. Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat, ngawartak. Nah, aya anu terang naon bentenna antara Pak naon bentenna lead sareng si warta body anu terang Pak Abi ah, upami lead mah tadi pasar bapak teh buka ari body mah awak atau eusi teu lead kan bahasa Inggris body oge bahasa Inggris jiga nate cek Abi mah lead lead teh naon namanya teh Pak body nate eusina meureun Pak eusi warta laras mohon laras jadi ari lead mah mangrupa opini terang opini Pendapatnya. mohon pamadegan atanapi kamandang tin mana kamandang tina 5W hiji H tina fakta. Nah jadi sok aya linte bubuka minangka naon ieu faktana kamandangna ngeunaan naon misalkan aya hiji kejadian bencana alam di Cianjur anu ngakibatkeun imah-imah raruksak terus ngalatankeun puluhan korban jiwa eta mangrupa opini. Nah faktana nu aya kajadian di lapangan aya disarungsum sabaraha korban jiwa kumaha kajadian dumasar kana 5W hiji H tadi. Kahartos duwi kadinya Hartos Pak, Hartos, Pak. Nah, saya remeng-remeng panginten aya kumaha carana nyarungsum di warta panginten. Tah urang lajengkeun karena warta salajengna anu aya dina media cita. Bapak cucu widi eut kenging. Minum wae atuh. Aku gogoy Mangga. Nuhun Pak. Bapana bagur ieu mah. Bisa wae. Mangga sok mangga bila aya nu bade kehampangan ulah ditahan-tahan bila aya nu bade kehampangan aya nu bade daripada ditahan ke janten panyawatnya ini kan nah, nu penting mah sareng bapak mah bila aya nu Lah itu Pak. Dede. itu oge tesawios Bau Pak. asal ulah hareupeun bapak we kitu asal ulah kadangu gitu tah asal ulah kadangu asal ulah bau Pak. Pak anu teu kadangu masuk bau. Ari bapak mah teu janten masalah kumaha ditut. Asjuk apa Nah, masuk bau itu mah Pak. teu janten masalah. Ngan Tara ieu mah. Ya Pak. sambil ngantosan ieu nya kumar kita tiasa diklik ya jadi bapak nyandak kurang
kurang nyanak contoh warta. Deni seri wae Pak ta. Deni hitut apa bau Deni berapa? hitut biasana Pak ta. Oh, kumargi hidup kan gaduh e-learning, salah nama ieu teh aya dina e-learning. Pami di dieu mah teu tiasa diklik, soalna fotonya di dieu mah teu tiasa diklik. Nah, dina e-learning hidup ku bapa tos disayogikeun sababaraha warta. Nah, sababaraha warta teras ayeuna kan hidup tos jantan hiji kelompok dinangka nama hiji kelompok anu kedah nyarungsum hiji warta. Ku bapa tos disayogikeun wartana aya sababaraha pilihan nu ku hidup tiasa di klik terus di pilarian. Hidup pantun ngeklik engke otomatis wartana bijil. Terus anggeus kitu hidup ngalakukeun hiji pengamatan karena eta teks warta. Pengamatan naon? Pengamatan anu tadi teh anu museur kana unsur 5W hiji H. 5W hiji H. Abi Tapi masuk nyebabna Pak Kuku Saidin eta teh Pak. Kuku Saidin mangga bade Kuku Saidin bade ngangge Simba bade ngangge naon wae. Nu penting mah ieu unsur-unsur teh unsur anu wajib anu aya dina warta unsur wajib. Iya, napa buka Ayeuna Pak? mohon ayeuna buka carita nama dibuka we nya carita nama dibuka. Carita nama dibuka da ieu mah kanggo siswa anu nyata. Tah teras ku hidup engke digambar si unsur W 5 hiji H teh engke teh digambar kumaha Pak? Digambar ngangge min map. Non min map teh peta pikiran. Nah, jadi ngagambar hidup carita nama ngagambar peta pikiran ieu temana naon. Tadi kan tos disayogikeun hidup pilih tema misalkan tadi temana tadi dia aya hujan batu di Purwakarta. Nah, tinggal dilarapkeun di dia dina tema hujan batu di Purwakarta. Terus peta pikiran anu kumaha? Di dia aya garis kayak hidup nyen garis ka dieu nyen garis naon teh. Naon kajadianana? Terus nuhun. Kumaha? Di mana? Nah, kayaknya ku hidup dijembarkeun deui di dia make garis deui nyen garis deui pokona mah hiji jadi pajuriwat lah seueur garisna naon di dia peta pikiran. Nah, samodel kieu tah di dia samodel aya ide terus di dia teh naon terus naon teh alasan di dia digambarkeun deui naon deui terus di dia ka dia digambarkeun naon deui hartos Siga main itu siga hanya kapungkur mah main mapping. Jadi hidup teh main mapping. Jadi hidup teh dina hiji warta eta di analisis naon wae sih pokok-pokok pikiran nu aya dina warta. Sanggeus pokok pikiranna kacangking tah. Terus hidup nuliskeun. Tadi kan ari pokok pikiran teh tadi sauna naon? Fakta. Terus si fakta eta teh dirangkai deui, disarungsum deui, dianalisis deui jadi hiji hiji kerangka eusi di dieu. Terus si kerangka eusi teh dicindekeun deui jadi opini. Opini teh naon? Opini kamandang, opini teh pendapat anu tadi ku urang tos disaksian dina video warta. Mohon. Jadi pendapat gitu.
Tah, pami kartos duwi kadinya. Kartos palah sakedi kartos. Nah, Tina video kartos, tadi kadiekeun nya panya. Kartos. sanes tina video. Oh, Hidap sanes. mohon hidap milih Dina berita tema anu aya dina berita di dieu. Anu di LMS nya. Mohon anu di LMS. Terus diklik, dibaca wartana. Dibaca terus didamel Main mapping. mapping. Main mapping nang ke sing saya nya mun tiasa mah digambar, diwarnaan jeung sagala rupina, direka-reka lah. Oke, pokoknya mah nupang saeda eta bakal kengeng beunteun anu saya oge gitu. Santos direka-reka terus langkah kaduana hidap neusian di dieu. Faktana naon, terus opinina kumaha. Tong hilap diseratkeun oge nami kelompokna. Nami kelompokna misalkan Dadang ketuana, anggotana Cucu, Asjo, Dede Ruska. Nah. Pak pami atos kumaha? Pami atos dibacakeun kapayun saurang-saurang. Dibacakeun kumaha? Tah, dibacakeun sapertos hidap janten penyiar televisi. Sapertos penyiar televisi. Hartos Kartos. mangga prum aya Hartos, nama Pak. kerjakeun. Bilihna aya nu bade ditaroskeun. Mangga atanapi bade ditarosan deui ku Bapak. Cucu eta apa? Cucu. Pak pamit teh ada mermaid banyak. Mermaid mah atuh lain mermaid meureun. Lain mermaid mah putri duyung teh atuh panginten. Dadang buru minta kuota. Catering. Dari Akeh heula. Pak mohon tina tema Mohon. itu Kalasan kan pami di kelas mah tos disayogikeun wifi ke kelasna. Itu sok lemot, Bapak. Oh, sok lemot. Butut mah wifi-na. Dadang tak mending ge catering. Nah, Gede. matakeun ari wifi teh tong diangge anu sembarangan. Sama Denny tapa sok main we game tapa di Main kelas. game, nonton video anu keparugu pemontongnya eta mah. Awatos pisan. Si karunya kasepuh. Tah, para ieu mah para lat daripada main game di HP, aya nama urang main game. Itulah main game. Bapak aya hiji game. Hidap urang bagi dua kelompok heula. Dina sakelompok teh Dadang, Asep, Denny kelompok hiji minangkana. Terus Cucu, Dede Ruska kelompok kedua. wah Pak gimna kumaha Pak? Gimna hidap nu kelompok hiji nuliskeun kecap lamun jadi kalimat sakalimat tentang loba-loba teuing. Lamun. Mohon lamun misalkan lamun Cucu jadi kabogoh abdi kumaha. Alim. Setuju. ya, Dar setuju. lamun orang hayang lamun kumaha paling teu lamun. Terus anu kelompok duana Dede sareng tadi teh Elis. Kang Cucu, Pak. Kelompok 2 hayang nuliskeun kecap hayang dijantenkeun kalimah sakalimah we tong loba-loba teuing. Anyang siapa Siap. ya Bapak di pasihan waktos tong Terus seting bade ya. bel, Pak. Terus bade bel. Di pasihan waktos 2 menit sok lamun Dadang lamun asjo Pak Lapar deh. lamun asjo boga duit baru dak rek ditraktir bener sih nya Cuk ya. Nah, sok Dede hayang. hayang geura beunghar, Pak. Ade, Asik. si Hey. terakhir urangnya deh. Lamun amin asjo amin boga duit, Dede hayang geura beunghar. Hayang Jadi Atuh geus nyambung boga ya, duit, eta. Pak, boga herte atuh, Pak. Pan ieu can boga duit. Jadi
Apan ieu mah disambungkeun jeung kalimat nu ti asjo. disambungkeun. Atuh Muhun. Bapak mah teu Jadi mesti gitu disambungkeun. disimpulkeunna lamun asjo boga duit, dede hayang jadi beunghar. Sok ayeuna Dadang kumaha? Naon Pak kalimatna? Mohon kalimatna Lamun dede beunghar, abdi milu nebeng Pak karena mobilna. Deni kumaha hayang kumaha hayang. Kan bokeun SIM. Ini hayang meuli helikopter. Tuh, lamun Dadang beunghar, Deni hayang meuli helikopter. Nah, eta Atuh mangrupa namut atos abdi eta mah. ya mohon. Bongan Cucuan, Pak, nebeng cucuan, kana Pak. mobil. Oh, Lamun Dadang beunghar Deni hayang meuli helikopter, sangkan cucu Heuh. bisa milu numpakan. Milu jalan-jalan. Numpak Atos Sama hanya FA. ada improvisasi eta mah urang sok lajengkeun deui Mohon, Pak. hidup nyarungsum nganalisis warta. Pak Tosbel, Pak. Bel Pak. Mohon. Tosbel. Mohon. Nah, Kanggo tet kenapa? kumargi Tosbel mangga hasilna dikempelkeun ka payunnya, hasilna dikempelkeun teras urang tutup pangajaran ieu ku doa mangga anu baris mingpin doana tadi teh saha? Sep. Asepnya. Yo, Oh, Asep mangga Asep. Asep Johan tadi numpang datangna ti heula. Sata-atan rengse pangajaran rencana sadayana urang sami-sami ngadoa di kawitan. Rengse. Nah, teras kanggo tugas minggu payun tong hilapnya ku Bapak tos disimpen dina LMS dina e-learning hidap naon tugasna nyaeta ngawawancara naon Pak ngawawancara hiji kagiatan nu aya di sakola misalkan bade PMR atanapi bade kegiatan naon teh urang teh nu unggal Jumaah teh sok ngayakeun bebersih teh naon eta kegiatanna Jumsi. nah kegiatan jumsi diwawancara nah sanu diwawancarana yang diwawancarana pada siswa mangga guru oge diwawancara anu aya pakaitana sareng kegiatan eta penghilap wawancarana di video di foto keras hasilna oge ditulis anu museur kana 5W hiji H atanapi kegiatan Pak bingung kegiatanna kegiatan di sekolah sa model kamari urang parantos ngayakeun bulan bahasa eta tiasa oge diwawancara nu ngayakeun kegiatanna terus aya bakti sosial kanggo anu bencana di Cianjur di Cianjur kan eta kegiatan OSIS ngumpulkeun penggalangan dana kanggo korban bencana eta tiasa diwawancara kumaha kagiatanana Pak Hartos Pak. Terus Pak. mung dicekapkeun sakitu wae lawungan ti Bapak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Pak.